sing panjang Yosua, urang sing tiasa sasarangan dugikeun ka sepuh. Mugi rumah tangga abdi sing salawasna ayeuna karidon Allah anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkak dirangkul mama. Sing tiasa sapaneja non anu dipeu kahoyong engke kawit neng ngawitan muka lambaran anyar dina sagala hirup rumah tangga. Manawi sakitu anu tiasa dipedar mangga ayeuna geulis disarangan ku bapak sareng ku mamah ngadeg sasarengan. Tangana ayeuna tah di dieu neng muntang ka bapak nangkep ka mamah ieu nandeskeun yen anu janten rama mah salawas ngamere pituduh dina jalan kahadean nyaangan boh berang boh peting. Neng palih tengah galis, bapak ti palih dia mana? Bapak palih dia. Ayo, neng di tengah. Ayo, bing, neng. Mamah masih kene hoyong sasarengan, mamah masih kene hoyong ngegalentoran ka hijau. Tapi ayeuna mamah kadah megatkeun ka nyaahna ngegalentoran di bumi. Tina sagalana kumargi ti kawit dinten enjing tanggal walar mamah cag lungsur kanu janten caroge pamugi-mugi picaragan hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka didih jeung ka nyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Ayeuna mengpeng neng masih keneh tiasa sasarengan sareng mama, masih keneh tiasa sasarengan sareng bapa. Gerang ngadoa sasarengan pamugi-mugi geulis ngalengkahna hidup. Dina lengkah aya dina jalan anu nyandak kana kasahean mungguh ridho Allah. Mangga mamah dibika bismillahirrohmanirrohim. Mangga mamah dibuka. Neng gelis calik dipalih dia kapalih ditu mayuna. Mangga. Tah di dieu ngawitan neng calik ngadampal dina sinjang anu 7. Ayeuna cuang guar geulis sinjang eta teh ku mamah sareng ku bapak mah sinjang rajana. Ku mamah sareng ku bapak mah eta dipusti-pusti. Tapi dalah naon ari kanggo putra mah sagalana dipasihkeun ieu nandeskeun yen teu aya anu pangnyaah-nyaahna pangbela-belana di alam dunya iwal ti indung jeung bapak. Tos dugi ka mana urang ngemutkeun kana sadaya kacape jeung kaperih tinu jadi indung. Kacape tina kanyeri anu jadi bapa. Tah ayeuna uwih deui geulis cuang ngaguar dina sinjang anu 7 anu nembe ku hidup didampal ngawitan tina sinjang lambaran kahiji ngandung hartos ti kawit dinten enjing neng tos gaduh niat anu suci nyaeta hoyong nikah karena Allah teu aya sanes ngan seukur niat karena ibadah. Kadek gelis teu sakedi di mana dina tengah kahirupanan rentas di tengah jalan niatkeun tina ati anu bening sing janten kasayan niat karena ibadah sesulit apapun masalah insya Allah sing yakin Allah maha yang tersegalana. Lajeng lambaran anu kadua ngandung hartos teh kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui. Tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh kade gelis di mana neng gaduh rizki ulah asa ngaraos rizki nyalira tapi rizki sasarengan kade gelis sing terbuka sing silih asah silih asih sareng jodoh hidup da eta anu bakal ngalantarankeun insyaallah barokahna rizki anu ku hidup kapendak. Lajeng lambaran anu katilu oge sami nawa eto niat anu pangkuh ngemutkeun yen upami urang gaduh niat anu sae tangtosna bakal aya ujian cocoba sareng dodoja. Mugia urang sami-sami ngadoa di tangtayungan ku Gusti sing tiasa mayunan tina sagala musibah ujian cocobi sareng dodoja anu bakal tumiba ka diri urang. Lajeng lambaran anu kaopat ngandung hartos geulis ai opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan dina mayunan sagala hirup rumah tangga nyaeta kidul kulon wetan sareng kaler. Lajeng
Lambaran anu kalima ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun Islam utami na kadek gelis di mana hidup engke parantos muka lambaran anyar ulah dugikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu kumargi eta anu janten benteng dina sagala kahirupan hidup. Lajeng lambaran anu kagenap ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun iman. Kadek gelis sing yakin neng ku mamah sareng ku bapa disakolakeun dititipkeun ka madrasah ku hoyong-hoyongna janten murang kali anu soleh buktoskeun ti kawit dinten ayeuna dugi ka payuna neng tiasa nunjukeun tiasa janten kebanggaan ibu sareng rama. Lajeng lambaran anu pamungkas lembaran anu katujuh ngarupikeun tutup waktu kahirupan anu hartosna sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumaah sareng Sabtu. Bra anaking gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar mugi hidup sing kenging kabagjaan doa ibu sareng rama nyarengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajang ayeuna neng gerak mayun ka payunan mamah gelis mangga mayun ka payunan mamah. Calikna nu raos nih. Tah gelis satu acan hidup sungkem. Ayeuna cuang guar heula lalakon mama nalika neng aya dina alam kandungan dugikeun ka neng gubrag ke alam dunya de sareng dugikeun ka ayeuna. Gerak tetep gelis rarai mama tinggal socak mama raoskeun tah ieu capekna mama nyerina mama. Tingali ku neng raoskeun tah arep mama anu sakitu capekna. Soca mama anu sakitu nyerina. Damis mama anu taya hinggana ngurusanan neng. Neng salapan sasih lamina neng na kandungan mama. Mama kirang mondok, mama kirang neda. Waktu seneng babar ke alam dunya kitu oge sami gelis. Mama ngababarkeun hidup bari di barengan ku getih nu lalambaran nandunkeun nyawa. Upami harita neng aya nyawa anu kedah dipilih Gusti wios abdi nu dipundut Gusti salametkeun pun anak tah eta anu jadi indung na urang tos dugikeun kadinya emutan urang ngaraoskeun kumaha capekna indung ngurusanan urang teh kawit hidup gubrag ka alam dunya. Orang masuk seueur hilapna, orang masuk seueur benduna. Ayeuna euih deui waktu hidup gubrag ke alam dunya. Mamah nyusuan hidup 2 tahun lamina. Mamah kirang mondok, mamah kirang neda upami dietang sabaraha litereun cai susu mamah. Geus bisa kumaha hidup ngulang tarima kanu jadi indung. Kumaha lamun ibu dipundut ku Allah sadacan nyuhunkeun di hampura. Sedengkeun dina keterangan agama nandeskeun yen sayaktos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng ibu. Neng sing emut tah ieu mama najan mamah teu kedal tapi neng kantos nyentak. Da eta nu ngalantarankeun Allah bendu, eta nu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah. Neng geura emut-emut bisi neng rumasakeun loba doraka kanu jadi indung. Geura emut-emut bisi neng rumasakeun loba dosa kanu jadi kolot. Sakali deui gelis najan mamah teu kedal tapi eta nu ngalantarankeun Allah bendu, eta nu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah. Ayeuna kanggo ngabersihan jiwa hidup, raga hidup, ayeuna hidup geura pundut panghapunten, geura kedalisan nyarios kanu jadi ibu. Mama, abi nyuhungkeun dihapunten. Ti lahir dugi ka batin. Nu mau sabik seueur dosa. Seueur ngarahitan mama. Nganyerikeun mama. Mama nu pangsaena kangge abi. Parantos ngurus abi. Ngarawat abi. Ya Ali. Abi teu tiasa ulang tarima. Hatur nuhun. Mama
Ina sadaya kasayaan anak. Abi kan saukur tiasa doa. Mugia sadaya kasayaan mama. Digantos ku Allah. Mama sing sehat walafiat. Urang tiasa sasarengan. Nugikan kasepuh. Salajengna. Doakan Abi. Bade lempang. Di alam rumah tangga. Pamugi-mugi. Caroge Abi. Lalaki sejati. Anu tiasa neraskeun. Kadede sareng kanya mama. Doakeun mama. Mugia rumah tangga Abi sing aya dina kabagjaan. Amin ya Allah. Kam gelis ka mamah gubragan mastaka hidap sok disum. Usapan mamah tuang putra. Mama, hapunten abdi terasa mudaya kalepatan. Rumaos abdi salami iseur ngahihilapkeun kana sadaya kasayaan mama. Rumaos abdi salami iseur ngarahetan kana manah mama. Ampun mama, abdi teh kawit ayeuna hoyong lubar tina kecap doraka ti mama. Rumaos abdi teh bisa mulang tarima. Dugi ka mana ge abdi moal bisa mulang tarima kana sadaya kasayaan mama. Mama, mugia mama ulah rengat gali. Karena ngahapunten ka abdi ti lahir dugi ka batin. Rumaos abdi murang kali anu seueur ngadamak ngarahetan kana manah mama. Mama, mugia sadaya kasayaan mama digentos ku Allah. Mugia mama sing panjang yuswa, urang sing tiasa sasarangan dugikeun ka sepuh. Mugi rumah tangga abdi sing salawasna ayeuna karidana Allah anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkak dirangkul mama.
Alhamdulillah sanaos nembe aya kajantenan tapi insyaallah pamugi-mugi sadayana sing janten kasayan kanggo urang sadaya kanggo ngemutkeun kanggo diri urang. Ayeuna urang aya di alam dunya dugikeun ka urang. Mangsa engke bakal nutup mangsa kahirupan. Yang sadayana titis tulis. Sadayana jalmi nu melandang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu. Insyaallah. Ieu dina sadaya kaayaan, dina acara ieu siraman oge ngimutkeun kanggo mamatahan diri urang sasarangan, kanggo muka di lambaran anyar, kanggo ngeusi deui hate nyuhunkeun di hampura pamugi-mugi urang sing janten murangkali anu kenging ridho sareng panghapunten ridho tinu janten sepuh anu bakal janten cukang lantaran geulis neng kabuka di lawang surga. Neng sing kabuka deui santen sing kapendak kabagjaan anu tiasa janten kebanggaan tah ieu buktos ibu sareng bapa anu sakitu mikanya anu tayawat tesuangna kaasihna kadeudeuhna kacapena tah ieu salah sawios kanyaah Allah anu dititipkeun kanggo ngajagi hidup salam hidup aya di alam dunya. Ayeuna neng mayun di payunan bapa gerak tinggal gelis rarahi bapa tah ieu katawis gelis sok ayeuna juang dibuka keun hate urang. Rama hidup pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik kan didika hidup. Rama hidup dugu lupet nyawa tenulih kacape berang jeung peuting gelis. Aya nu dirasa oge teu dirasa. Emut-emut gelis tah ieu bapa. Ku hoyong-hoyong boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Neng gelis upami di etang sabaraha kiloan ke sang bapa ti kawit neng gubrag ka alam dunya dugi kadanget ayeuna. Sabaraha kiloan ke sang bapa anu dipake keur ngajejehkeun hidup. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi bapa. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi kolot. Kumaha saumpamina neng teu acan nyuhunkeun panghapunten bapa tos dipundut ku Allah sedengkeun dina katerangan yen ridona Allah gumantung ka ridona ibu sareng Rama. Benduna Allah kitu deui oge sami tapi neng bahagja. Detik ayeuna masih kene disarengan kudu jimatna anu janten pamuka lawang surga anu dianggo ku neng capekna nyerina perihna bagja gelis. Ayeuna niatkeun tina ati anu wening tina manah anu ikhlas neng hoyong nyuhunkeun dilubarkeun tina kecap doraka neng hoyong dibukakeun di lawang surga dera nyuhunkeun dihapunten ka bapa gelis. Mangga Bapak, abi nuhun dihapunten. Ti lahir dugi ka batin. Namaos abi seueur ngariweuhkeun. Seueur doraka. Seueur nganyerikeun. Bapak, nupunten. Abi hoyong nubar tina kecap doraka. Abi hoyong kana pantos surga. Abi hoyong rumah tanggi abi aya dina jalan Allah. Bapak, mugi apa Bapak panjang yuswa sing sehatkeun dugi ka semua. Urang tiasa sasarangan. Hatur nuhun Bapak. Abi teu tiasa mulang tarima. Dugi ka mana ge moal tiasa. Bapak doakeun abi. Bade mungkas salagasan. Mugi ya rumah tangga abi aya dina kabagjaan. Abi hoyong diwalian ku Bapa. Hoyong dijajab ku doa. Mugi ya rumah tangga abi sing aya dina kabagjaan.
sungkem ka Bapak gubragen mastaka hidup usapan Bapak tuang putra. Bapak, hapunten abdi tina samudaya kalepatan ti lahir dugi ka batin. Rumaos Bapak, abdi salami ieu abdi seueur ngarahetan kana manah Bapak. Najan Bapak teu kedah, tapi abdi yakin Bapak raheut. Ku cariosan abdi, ku tingkah laku abdi, tapi Bapak menisa kitu solehna keur abdi. Bapak ti kawit ayeuna abdi hoyong lubar tina kecap doraka ti Bapak. Abdi hoyong ka mampura tina sagala doraka abdi ka Bapak. Mugi sadaya kasayan Bapak digentos ku Allah namang pirang-pirang. Bapak sing panjang yuswa doakeun abdi dina mayunan segala laki rabi na mugi sing salawasna abdi aya dina karidon Allah anu ngalangkungan kenging ridho ti Bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul Bapak anak gelis ditangkep Bapak sok gerak sosonoan heula. Bedahkeun gelis cisosa hidup. Kedalkeun gelis bilih teu acan anu kantos ku hidup dikedalkeun ka Bapak. Deudeuh teuing gelis putra Bapak. Asa cekeneh Bapak ngurusanan ka hidup, ayeuna hidup geus jalug-juk jangkung. Bapak oge hampura gelis ngan ukur sakieu dinamikanya ka hidup. Bral anaking. Najan Bapak masihkeun hayang sasarengan, tapi ayeuna geus waktuna urang kudu papisah. Tapi sing yakin salawasna doa Bapak nyarengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat disun taar Bapakna ku hidup. Ditahan heula tah Bapak ieu tuang putra anu hoyong dihapunten tina sagala dorakana ti lahir dugi ka batin damisna Bapak neng nu kenca sareng katuhu mangga. Alhamdulillahirabbil alamin gentosan ayeuna taar neng ku Bapak disun heula. Taar neng doakeun Bapak ieu tuang putra hoyong janten murang kalih anu soleha anu lubar tina kecap doraka tina jadi kolot lajeng damisna Bapak nu kenca sareng katuhu mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dewasuh gelis sampean ramana mangga. Mangga nengna calik. Jadi sok calik sapertos tadi. Bukakeun ieu. Mangga Bapak ngadampal sampean ka dieu. Mangga. Sok gelis candak istighfar 3 kali. Niatkeun tina ati anu bening, tina manah anu ikhlas, neng hoyong ngebersihkeun diri. Sok mangga. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Raoskeun tiisna cai kembangna geulis sok sing seueur. Gerak sengitan sampean rama, gerak bersihkeun jiwa hidup, raga hidup. Ku ngalangkungan hidup ngabersihkeun dampal sampean. Sing emut gelis, sing emut ieu tah ieu sababeana hidup mudah-mudahan sing jadi cukang lantaran hidup bersih tina sagala gegeuleuh kekemed doraka tinu jadi kolot. Astagfirullahalazim. 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 Lajeng dielap gelis mangga. Teras disengitan. Lajeng mangga disengitan. Cekap neng mangga disengitan. Mangga ka bahan dapde neng kapali pangker. Sungkem gelis karena sampean rama gelis. Mangga sungkem. Bapak sakali deh abdi ngahaturkeun nuhun tina sadaya kasayan Bapak tina ngajagi abdi ngurusanan abdi ti alit dugi ka ayeuna. Doakeun Bapak ti kawit enjing abdi muka lembaran anyar pamugi-mugi sing salawasna rumah tangga abdi ayeuna ridho Allah anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten ti Bapak. Abdi ku Bapak hoyong dijajab, abdi ku Bapak hoyong dimiangkeun ku doa sareng kaikhlasan. Abdi hoyong kabuka lawang surga, pamugi-mugi Bapak rumah tangga abdi ngalangkungan ridho ti Bapak sing salawasna aya dina kajembaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga cengkat ayeuna calikna pacaket.
Ibu sareng bapak pacaket ya caliknya, pacaket. Neng dirangkul we gegentos mamah gelis ditangkep. Mangga ditangkep dua anak neng sareng emakna mangga. Dedeh teuing gelis, dedeh teuing hidup di hampura pisan. Mugia hidup sing kapendakan mimih jeung bapak nitip. Hidup sing jadi anak anu soleh. Hidup sing jadi anu banu bakti. Anu tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung bapak. Hampura ngan ukur sakieu dina mikanya. Hampura gelis. Bapak nitip jaga hilap udah ngadahak wa di payunan Gusti Allah tina sadaya kakurangan. Jeung kahilapan ti bapak jeung jadi indung. Hampura gelis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis cengkat. Mangga neng sungkem gelis kasaderek-saderek hidup anu dipayun. Suhunkeun karidoan anak gelis. Mangga pundut panghapunten. Ari digalihong ku karimbung sok gelis sosonoan heula sareng nu janten saderek muga hidup ulah nepikeun ka pegat jeung dulur hidup ti kawitinten enjing rek papisah kudu margi hidup terus gaduh rumah tangga nyalira mugia ieu sing janten kasayan sing janten kulawargi anu sapapait sama manis ulah nepikeun ka pahia-hia ulah nepikeun ka pahiri-hiri Ayun ambi ari mangga ibu ramana mimi tiasa dipalih sising ngadeng serang bapan oge dipalih ditu caket kursi dituan kursi mimi palih dian kursi mimi palih dia mangga gelis neng calik ayeuna neng calik gelis di dia lajeng ramana nyandak cai bapak mangga neng na calik candak cai ina bapak mangga mangga neng calik bapak ti palih sisi cepengan mastaka tuang putra bapak ku tangan hiji bari doakeun bapak doakeun ieu cai pang doa cai pang jajab kanggo ngemiangkeun niatkeun kanggo ngabersihkeun tina sagala gegeuleuh doraka tinu jadi bapak neng amin neng ngadoa gelis tanganna dihandap nah gitu mangga bapak kana mastakanakeun kana mastaka sakali kana salirana kana tak-takna lajeng kana ping-pingna kana sampeanana mangga Alhamdulillahirabbil alamin bagja gelis hidup dibersihkeun kudu jadi bapak dimiangkeun dijajab ku doa sareng kabinga mugia neng sing tiasa sapaneja cekap bapak mangga dirangkul neng ku bapak mangga ditangkep doakeun bapak
Sok mumpung masih kini tiasa sasarengan doakeun tuang putra. Disun taarna Bapak tuang putra. Damisna nu kenca sareng katuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Bapak tiasa calik deui. Mangga mimih nyandak. Mimih nyandak. Salajengna kanggo tatan-tatan. Mimi Titin, Mama Osi, Mimi Mimin, Bi Entin, Bi Iis, Bi Iim, Mang Yaya, Manining, Bapak Tatang, Mahaji, Mak Entin, sareng Resai. Mangga kanggo sasarangan aya di pali dia mangga. Sallallahu ditangkep heula Mimi. Salam sallallahu alaihi mangga disarengan heula. Sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah geus. Mangga nyadak caina bade saha heula mangga. Muhammad ya Arul Sokofi ini ya Habibi ya Muhammad. Mangga sholawat sasarengan. Dirangkul heula upami atos ditangkep heula. Doaan heula caina dipungkas deui ku doa dirangkul disun taarna. Ya, alhamdulillah geulis tah ieu kulawargi hidup. Anu sakitu ku Neng seueur diraheutannana. Ti kawit Neng gubraga alam dunya dugi kadanget ayeuna. Ayeuna sadayana ka Neng ngajajab ku doa. Sadaya kulawargi ngahapunten insyaallah. Muguh ieu santen sababiahna Neng sing kembali janten murang kali anu bersih tina doraka tinu jadi kolot. Mugi ieu sing janten sababiah Neng anu kabuka deui lawang surga. Cai kanyaah, cai pangbayuning hirup, cai pangolokan nu ngagraga sukma. Pamugi-mugi dina mayunan segala hirup rumah tanggana. Sing seueur anu mikaulas, sing seueur anu mika asih, sing seueur anu mika cinta, sing kapendak lawang surga. Janten kulawargi anu tiasa nyengitan, anu tiasa ngajaga kahormatan, anu tiasa janten kebanggaan kulawargi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is bari istighfar geulis bari sholawat Neng raoskeun tiisna cai. Raoskeun kanyaah teu jadi kulawargi. Anu salami ieu Neng anu sakitu ngehesekeunana. Anu sakitu seueur Neng nganyerikeunana. Ayeuna sadayana ngajajab ngamiangkeun ngaharepkeun Neng dina mayunan segala hirup rumah tanggana. Sing kapendak sakinah mawadah warahmah. Cai ieu anu cai ti 7 sumur kembang anu sakieu. Ieu anu bisa nyengitan, anu janten wawangian Neng sing janten nyengitan, anu jadi kulawarga, anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat kulawargi Neng, anu sakitu mika asih, mika cinta, mika nyaah. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagja hidup tiasa kene ditepangkeun. Sareng jimatna anu jadi indung, jimatna anu jadi bapa, anu sakitu mika asih, mika cinta anu taya wates wangeunna. Alhamdulillah geus karamat hidup. Anu enggak mangga mama. Kanya mama anu taya wates wangeunna.
gerak kabuka lawang surga anu sapagodo sareng nu dipikahoyong. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya keneh manawi atos. Alhamdulillah upami atos mama sareng bapakna aya di palih sisi neng sareng mamahna dijaga disarengan mamahna. Lajeng dipotong rambutna mama sakedik. Mangga dipotong rambutna, lajeng dibuang rambutna tah ieu pamungkas keur miceun gegeuleuh kekemed anu aya dina raga salira. Lajeng ku apana mangga sakali sewang. Tapi ulah dugikeun ka pegat jeung dulur. Ulah nepikeun pegat jeung baraya. Alhamdulillah. Neng sungkem ka teteh gelis, sungkem ka. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur dina runtuyan acara siraman ti awit dugi ka akhir. Pamugi-mugi sanosa sireun sabeunyereun aya mangfaatna khususna kanggo diri sim guring umumna kanggo urang sadaya. Atas nami Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun tina sadaya kapercantananana sareng kerjasamina. Mudah-mudahan urang tiasa tepang di sanes waktos. Akhirul kalam pamungkas catur ti sim kuring saku panata calagara ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diteraskeun kana sawer, mangga saweranana. Alhamdulillah mangga siap. Mangga kanu bade ngulung sawer oge. Ieu sawer teh silokana. Neng ngawitan dinten ieu dinten kabagjaan ngawurkeun rezeki anu kusa ikhlas-ikhlasna nandeskeun yen neng pamugi-mugi oge ieu sing janten sababia neng sing janten kulawargi anu berat beunghar resep merek maweh kasasami. Siap tangan katilu neng tanganna siap alungkeun ka pangker geulis mohon kedua panangan siap 1 2 3 mangga awurkeun sadayana mamahna bapakna mangga hur awur sawerna di awur-awur hur awur sawerna di awur-awur aya keneh alhamdulillah mangga ayeuna mah tiasa dicanda kalebet bilih bade popotoan heula di palih dia mangga